punten akieu mangga ieu teh sate tiba menak tibana sim kuring mah sanes menak aki sanes menak aki sim kuring mah kekeke naon seuri itu hayang nyaon tukangna saha wilujeng tempoho bantuan like komen jeung subrek ya subrek dukung kreator Sunda Kudu Baju. Ke AAA naon itu tingali di Nuplang wilujeng sumping di pertapan Dukusari mana sih teh Dukusari pandai dan naon heuh ingat tuh orang kali itu we kira-kira na yarang daweuh rangda we tuh urang gelis panon atuh pupuh jadi negara amar tau urang deket kacau balau itu orang kadinya hayu tapi entong era adatna nu butuh mah urang kudu sosoroh pan dipotongan gitu teh pan jang dewek hayang lagu Ciborelang jang sok sugan bisa da kerek ayeuna yeuh sakit mudah-mudahan bapak kuwun nyawer jangnya ya mudah-mudahan we akang komo deui disarangan ku Bapak Haji Topan balon pokona mah didoakeun lamun nyecep ka sidawa lama rezekina bakal nambah deui lamun teu mere masa bodoh gitu padahal ulah kitu nya ngadoa mah ulah wilah-wilahnya sok jang kurang bunga jadi warga Ciborelang teu hariwang geus meujeuhna Ciborelang nyandang kayang pangwangunan ngawujud daya halang urang sabengketan ngawujudkeun pangwangunan rempuk cukung saueunan gotong royong babarengan Ciborelang adalah desa budaya terus kena kusulik bongan teu disawer ku pokona jadi bek kieu punten ya kieu saha ieu teh ngenalkeun ieu si boy jalanan teh eta gimana sok ngerakeun nyanyi teh sing bener nya da teu apal ulah sok makcakeun sia teh punten kieu mangga ieu teh sate tiba menak tibana sim kuring mah sanes menak aki sim kuring mah kekeke naon seuri itu hayang nyaon tukangna saha wilujeng tepang mang sami-sami lain eta naon nya lain manuk jantung begitu yang nyaho teh naon buah mah ember dulu mah nya ember kitu
ulah gitu Ulah gitu. Lain asbak gitu. sami bae da ieu ge makhluk pangeran. Hi, punten we aki da ieu mah heureuy si muring mah. Resep heureuy ya. Tahan. Humoris. Tong disarokeun di lembura. Ieu teh di lembur batur urang teh cing pikarunyaeun, cing pikanyaheun, urang teh jelema nu butuh. Di mana itu orang di kumaha itu. Saha nyao ieu teh ngampihan ka urang nu mika nyaah mika deudeuh. Heeh aing ge apa kae ka dieu mangan ieu nyeri kulit beudeng nu bebegeutna ieu beuleu. Itu kumaha sih. Saha teh ieu teh? Nepangkeun si Mabdi teh si Boy. Si Boy dupi nu pengker sim kuring mah si Mondi. Monya muni moyong gitu sama lain Mondi sama mandi tara mandi sama Bisa ka batur mah tumidul teh. ayo manehna aku si Boy jeung pegek jeung pesek jeung irungna kitu jeung bokelek ongko ngabeca neangan tumpangeun nu gelo nganterkeun sajauh-jauh dibagi 5.000. si Oten kaos gitu lampahan. Ayo Pak bade ka mana nyengir bete situ si penumpang trekel we naik cari tanah teh ngagoes bade ka mana Pak ke sana. Si Oten jigana geus 200.000 upahna. Kaligung sanah keneh. Pengrasa teh berapa eta ngapa Da rasaan teh pakaian gaya. narik mena. Ngagoes bete Ciborang nepi ka Leuwiliang. Ka mana Pak? Ke sana. Hayu we ke sana nepi ka Bagung salawana salam diturunkeun di dinya. Dan nu gelo ditumpahkeun atuh. Dalam pan si Oten. Aduh, nah bayar hanteu ngah-ngoh we sia teh. Turun-turun dijoralitkeun teh. Nepi ka dicungkelkeun baca turun sia cenah kitu. Teh bisa nempokeun mana si Cemon mana nu gelo teh. Pengalaman we teh. Pingkeun ulah kitu maneh teh ten. Naon ieu teh Mang? Henteu ieu teu. Eta keur nguruskeun ngareog. Ieu maneh tot we ieu mah. Saha teh? Kemuhun ieu mah abdi si Boy, ieu pun adi si Mondi. Di mana? Sim kuring teh aki ti nyata ti Karang Tumaritis Desa Kenal Korowong putrana Bapak Semar. Wih. Bapak Semar sumuhun sareng seueuran sareng sobat-sobat relawan Bapak Haji Topan diantawisna mah teu kaetang kulan ti adu ka JT seueur kulan rencangan teh nanging ngantosan di luar simpatisan Bapak Haji Topan pangarsa putra daerah nyata pengusaha asli putra daerah mungkin titip we kata jalmi teh pangarsa Mudah-mudahan we ka biru. mudah-mudahan tong dikeplokan euy dalam cepat aing teh Mudah-mudahan we ka biruyungan teh cita-citana teh. mudah-mudahan sambung doa ieu teu naon didukung we nu penting mah hade. Mudah-mudahan we tos cumeneng man teh hilap ka sim kuring ye. Kitu ieu teh putrana Bapak Semar. Leres aki. Singkat dikatakan. Bapak Semar asa pernah nguping. Cicing. Semar-semar gitu teh. Tah kitu hakim parantos netepkeun non rupiah kejadian moal bisa jadi tanpa sabab. Naon jadi sabab menak-menak dong sumping kaya pertapan komo di dinya teh putrana Bapak Semar nyata kumanyong sok bejakeun we ka aya nagara teh kumaha kitu. Nah ini hareurin disungut teh kieu aki ieu Ngeurin kuletah teh. heurin kuletah daek mah daek mun hitu tak bisa
hari katemu Kang sok atuh di dinya punten aki sim kuring teh sakaparan-paran nutukeun indung suku cicing di nagara dan nuju bancang pakewu tereureureuh nuju kacau balau oh nya dah baingan di negara di TV oge di mana-mana di negara Astina kitu negara Amarta kitu masalah leungit ieu datang itu ieu can beres datang ieu pokona mah jeung eta deui penistaan penghinaan ka agama aya deui pamimpin teh rupa-rupa ieu teh kajadian teh aki sim kuring mah jalmi nu bodoh nu alit ukur ngaraoskeun kieu anger we dampakna mah ka model nu kieu yeuh ka zaman nu leutik cik atuh aki pangetakeun kumaha ieu nagara teh hoyong subur makmur gemah ripal hoji Nabi Aman Santosa Kerta jeung Laharja teh nah kedah kumaha nyuhunkeun solusina da aki mah jalmi wacis pandita resi saceduh metu sakecap nyata baru sadurung ginara aki mah kedah kumaha nah sistem nu kuda digentos teh nah jalmina nah kumahana ieu teh nuhunkeun kamandang ti salira sepuh ieu teh kedah kumaha sim kuring mah parantos aral ai maot sieun ku neraka hirup di alam dunya kieu geuning nya nu mata koge ieu teh hakikatna mah nagara Amarta teh nya kitu can ieu teh dunungan-dunungan Pandawa teh diantawisna Prabu Yudhistira Juragan Anom Panglima Gatot Kaca pun bapa teu aya malah layang jamu sekali musada oge teu aya lambang kagungan nagara Amarta teh uluh Gusti nu agung tos teu aya kesatuan persatuanana kedah kumaha ieu teh aki ai hakikatna mah kieu nu sabenerna mah nagara Amarta teh sabenerna mah can sahada matak leungit eta lijimat layang jamus tali musada teh coba lamun pamimpinan nepi ka rahayat teu bersahadat insyaallah bakal rahmatan lil alamin ieu nagara bakal subur makmur gemah ripah loji Nabi Aman Santosa Kerta jeung Laharja malah selamat ngagelen ke di dunia hungkul tapi jeung di akhiratna oge matak di mana ieu bulan mulud de Nabi Muhammad ai mulud teh nyata kalahiran Nabi nu dilahirkeun ku Nabi teh naon sidik tablek amanah patona sidik teh bener tablek ngajak patona cerdas pintar eta nu dilahirkeun ku Nabi teh ai urang ngaku salaku umatna nah beut barodo bodoh dina agamana bodoh dina buku pituduna nyata Al-Qur'an da eta pola hirupna geus kabarat-baratan eta geus kabawakeun urang kulon ai bener teh aya opat hiji-hijina naon aki diantawisna hiji-hijina bener cek Allah bener cek umum bener cek filosofi bener cek ilmiah eta empat rupa ai bener cek Allah ai bener cek Allah mah mutlak absolut teu bisa ganggu gugat dogmatis dupi saur umum cek soratan cek sora saur manuk bener cek umum teh contona matahari panon poe bijil tiwetan teh miang tapi bener cek ilmiah panon poe mah lain miang lain muih tapi bumuih anu muih mah eta bumi nu muih matak ilmu jeung pemikiran jelema jeung Gusti jeung bener cek Gusti Allah teh di dinya teh tojaiyah
Laras. Filosofi gambaran panon poe teh nyaeta kahirupan. Lamun urang kahirupan geus ka barat-baratan, geus ka Yahudi-Yahudikeun, nya di dinya kahancuran negara jeung bangsa bakal ruksak. Terus para renten nama di kadaharan. Sing ingat kana Purwadaksina. Purwa iku witan, Daksina iku wakasan. Sia teu ngawayangna naon. Ieu teh di lembur batur sia teh. Lain asa ngawayang latihan si dading gitu. Latihan ngorompol. Ngawayang hayangan ngeleper. Ngawayang hayang mental eueuh. Arjuna. Nyis cekel wayang samantri. Iki urang kumaha? Da caprik da karelo. Eta ada Sabotase sentimen. Tah, gitu dulu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.